sayang tak sayang maka dari itu perkenalkan ibu bapak, nama saya adalah Muhammad Sofandi. Saha cenah? Abdi tiasa disebutna Ustad Cabe Rawit. Timbul pertanyaan ti bapak-bapak jang Ustad cenah ari linggihna di mana? Bejaan ulah. Abdi linggih di Kampung Belendung. Lain Melendung kali ulah pahing situ. Melendung mah beda deui ya tama. Kampung Belendung, desana Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Abdi asli orang Ciawi. Timbul dari pertanyaan ti ibu-ibu jeung parawan anu kararepo. Jang Ustad cenah ari umurna sabaraha taun. Nah, heuh nyaho ieu geus kanyarangan gitu ya. Buka-buka kepo kabeh geus urang hayu. Alhamdulillah ibu bapaknya kieu oge abdi mah yuswa teh entos ayaan ieu. Atuh heueuh piraku eueuhan. Kieu oge abdi yuswa mah parantos 27 tahun. Mohon asli. Sakia dadeg pangadegna, makanya jangan panggil aku anak kecil paman. Da leutik oge dicabak mah ngagadean. Heuh maksudna ngagadean tanggung jawab. Nah, ilik gitu. Ieu naon maksudna seserian? Ieu ibu-ibu. Allah ya Rabbah. Kade pikiranna ulah ka mana karep Kade. Sapukeun ulah ngarep. Allah ya Rabbah. Lanjut. Timbul pertanyaan tini